ieu mah salah setik Muhammad Edan, salah setik Muhammad Edan. Kadeule beda beungeut tak Muhammad Edan, kadeule ngomong Al-Qur'an Muhammad Edan, kadeule Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad Edan, di edan-edan. Lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisahibihim min jinnah, bahwa Kangjeng Nabi teh edan. Jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh. Urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji, kakarak ge ditolol-tolol, atuh ulah ka marah. Tolol tau kiai ngajina nyari takun haram segala iya itu. Ayo bae. Kanjeng Nabi mah di edan-edan. Engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah. Tuh aja emang aing mah edan ieu. Gitu bae geus. Ayo. Bisa ditampilin kakarak diomong urang geus rugrug. Mental urang berarti lain mental pejuang. Ye, mental urang teh kos mental pamalingan. Kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana sendal leungit sakit emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugu nyana nu maling tolong teh naon nyana nu maling nanya Bismillahirrahmanirrahim. Urang mah alhamdulillah lahir di rahim ibu nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah. Gede pemandangan urang neuleuh mushola, neuleuh majelis taklim, neuleuh masjid, sanajan tilok. Tapi neuleuh kan urang. Nanya kan budak itu majelis parantian ngaji. Nyana ge nanya, oh paranti ngaji, ngaji si naon? Bah, ngaji paranti nyaritakeun hukum-hukum cak bapana. Oh, ai teh nu magana sakiai. Bisa bapana mah. Abah wasok ka dinya, ulah babam sia. Ngaepekeun biasa. Sia bae ka ditu ngaji. Abah emang tilok. Tilok abah mah. Kunaon emang bah? Siapa udah letekin gitu siapa ya kan ngaji ulah tangkan teu abah tilok emang udah ngalitikeun biasa cek mana teh tanya abah tah abah sia kunaon gitu tilok ngaji tanya abah urang ngaji ka ditu siapa ya ka ditu abah mah malwaka emang kunaon sih bah abah mah ngadu kotok bagi jauh aduh jadi jauh tak ada tertumbuh tak di lingkungan anu aya majelis taklim, di lingkungan aya mushola, di lingkungan aya masjid. Alhamdulillah sanajan terutin Jumat mah osok, sanajan tilok Jumat lebaran mah osok lebaran jadi nyana mah sholat tahunan doang tahun sekali mah dunya lagi sarua osok. Oh malah mah heulaan jana ka masjidna. Sebab satahun sakali panjenengan. Oh salah. Artinya nyana nyaho oh agama teh Islam, percaya ke Allah, percaya ke Kangjeng Nabi, percaya ke Al-Qur'an. Terus suara azan berdengung di urang mah Quran terus. Tah eta teh ngaranna urang dididik ku lingkungan. Guys, urang mah dididik ku lingkungan teh kieu artina. Beladirna aya nu maot ngalayat, peutingna tahlil, sadungna, ke tiluna, ke tujuhna, ke 40, ke 100 teu nyaho hating, teu nyaho dalilna tapi dilaksanakeun. Di urang teh. Di urang Jakarta, Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, terus Serang, Pandeglang, eta karitu kabeh rangkas betung kitu. Gitu kabeh. Masalah tadi urang mah masalah. Maot, layat, sateun. Terus pentingna tahlil, tujuhna tiluna, tujuna 40, 100, haol beres. Geus. Ketika datang Wahabi ka urang. Ini jangan, enggak ada dari Kangjeng Nabinya, bidah tuh. Segala pakai sholawat begitu, enggak ada dari sononya jangan. Terus jangan ada sadung-sadungnya, apa itu sadungnya? Nggak ada dari sononya, nggak ada tilunya, nggak ada tujuhnya.
nggak ada matang puluh, apa itu bidah, itu nggak ada. Lu jangan macem-macem lo, ngapain lo kesini lo, ntar gua gampar lo. Jangan dulu, ini masalahnya bukan masalah gampar, masalah dalil. Gua kagak tahu dalilnya, tapi dari nenek moyang gua udah begitu. Udah lo, kalau mau soal dalil sama kiainya sono. Gua makan bukan masalah urusan dalil, gua mah urusannya gampar lo. Udah ya, udah mabur lo, kalau nggak mabur awas lo. Tadi orang mah gitu tah. Mantak Muhammadiyah tuh wanian ka urang. Tuh wani ngadu dalil tuh wani. Itu bidah itu nggak ada. Lo ngomong-ngomong bidah ya? Hah? Gue emang nggak tahu soal dalilnya, tapi gue suka ngaji, suka ngedengerin. Kalau dalilnya mah sono sama kiai aja dah. Kiainya juga kadang-kadang nggak tahu tuh dalilnya. Ini urang mah geus kitu bae. Sabarakali Muhammadiyah datang ke negara Tangerang, Persib. Teu kuatin urang. Aya Syiah hiji dua. Teu kudu ku kiaina. Teu kudu tah ku jelema nu kos kitu anu sok main gapleh lalagaan teh. Aya bae jelema tah anu ngabidah-bidah tiluna tujuhna. Di ditu teh cenah aya Muhammadiyah, pugunya lagi tahlil tilok sebenarnya mah. Ngabidahkeun tahlil. Naonan nya cenah teh. Nya tadi di Siskamli teh ngarobrol bae goblok teh jelema. Sagala ngabidahkeun tujuhna tilok teh Muhammadiyah teh mah kos kitu mah Wahabi goblok, urang serang ieu padahal tilok nya be. Lu ada kayak paedana, gugul mah jelema nu kos kitu diantepkeun antep. Kejang perangnya nanti lah guys. Kula inget ke dongeng Ki Kosambi bae almarhum nyalateun ka maok balik nyalateun kempes ban panganin jana penggereget-geregetna kanu ngagitar buraget teh biasa kanu ngagitarnya sampai kerja haram nya nama kanu ngagitar teh buraget teh biasa pas kempes banna dihareupeun kudu ngagitar ontreng kempes ban manggadeng atuh kiai kabeh pan jero nu bisa ngaganti ban. Ejek nu ngagitar teh ada apa baje? Ini kempes ban. Iya, ada kunci ada enggak? Enggak tahu. Bentar saya cariin. Kunci enggak ada, ntar saya cariin ya. Cariin nyanon nyanan nu ngabukakeun. Terus nyanan nu ngagantikeun. Terus malah ban eta ge dikompak punya duit tulis beres. Dah dibere duit embung. Enggak udah. Enggak, saya mah karena Allah aja katanya udah terus. Eta beneran enggak gitarna wali meureun. Eta karena Allah aja katanya enggak. Mau pulangnya kemana? Ke Kosambi ya? Iya tahu nya lagi nyahuan. Geus. Ki Kosambi ngahuleng. Cek nya teh aing anu nugu aing digergetan teh orang ngabantuan aing. Jieu teu batek ge urang geus. Aya lebah-lebahna naon ge. Ya lebah-lebahna. Mantak antepkeun bae. Itu mah terus ngabantuan, man urang mah ngagitar terus ngabantuan tilok pun ka urang. Aduh. Gusti Allah. Artina nek ngabuktikeun setiap perkara tetap aya manfaatna. Iya. Ku Mekah teh buang kawarah jasa. Ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim disidraj ku Gusti Allah. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Teu nyahoan jana padahal keur diarahkeun ka neraka salengkah nungtut. Masyaallah. Nyana teu nyahoan min haitsu la ya'lamun. Diengkekeun ku Gusti umli lahum inna kaidi matin. Kabangkawarahan kupar-kupar Mekah terpercayain ka Kangjeng Nabi diangkat jadi Rasul, terpercayain karena Al-Quranul Karim sebagai mukjizat wahyu Allah. Di sana terpercayain teh ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim, di mana ngabohongkeun ka Al-Quranul Karim atau terpercaya ka Kangjeng Nabi berarti penghinaan teh bertubi-tubi ka Kangjeng Nabi, bahkan merangan ka Kangjeng Nabi. Merangan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi
ketika diberi wahyu ku Gusti Allah berat wahyu teh. Kanjeng Nabi sok tungkul lamun keur datang wahyu teh tungkul ku berat-beratna. Kekesangan Kanjeng Nabi berubah wajahna beureum. Kulitna beureum. Kadilu bangun berat kesang teh lain kesang anu laletik, kesang anu gede barabayan cek urang lembur. Boh kesang nyakcakan plak. Eta teh geus sejarah Sidina Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman dan lain-lain bahwa Kanjeng Nabi teh keur nampa wahyu. Kereda Kanjeng Nabi teh katingali wajahna teh berubah. Tah. Engke Kanjeng Nabi teh nyaritakeun wahyu anu kakarak dikirim ku malaikat Jibril ti Gusti Allah. Eta kan berubah. Perubahanana cahayaan wajahna ngomong Al-Qur'an makan baheula di Arab kos kitu. Tak ketika disampaikan ku Kanjeng Nabi wahyu anu kakarak diturunkeun ku malaikat Jibril eta ku parmaka kumaha ngomongna Muhammad edan ngaco bahasana ge teu kaharti ku urang bahasana teu kaharti ku urang ngaku beceknya Rasul Allah bahasana ge teu kaharti teu kaharti Quran mah tuh teu kaharti kumaha coba alif lam mim naon artina teu kaharti zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya teu kaharti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Teu kaharti kan? Teu kaharti berat wahyu. Sok geura. Maca naon urang nu kaharti jeung nu kaharti. Al-waqi'atu tabarakal bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Teu kaharti ja. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Teu kaharti. Teu kaharti atuh. Ya siapa teu ngaji? Teu kaharti ya bahasa Gusti Allah. Kalamullah teu kaharti. Sok geura, mana nu kaharti? Sok udah. Misalnya wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kaharti di mana jante? Kahartina teh ku urang barang geus dibaca tafsirna kakarak kaharti. Ketika kakarak datang ayat eta deung kumaha kahartina aya coba. Eta mah luhur teuing lah, ieu bae teh nu handap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Amang kaharti jan teu. Mau dibaca sia kaharti henteu kok sudah baca paranti ngariung tamah mah paranti ngariung teu kaharti ku urang atuh kalamullah teu kaharti kumaha. Nah mantap ketika Kanjeng Nabi diturunan ayat bacakeun langsung sahabat menapa sebab iman ketika kadenge ku para kafirin Muhammad edan ada edan bahasa lagi teu kaharti dianggap edan kahiji. Nomor kedua, ketika Kanjeng Nabi hirup di Mekah, saat orang Mekah padungsek neangan dunia. Pokoknya mah ujianana kaluar ti isuk-isuk jedor, balik sore-sore jeder, nu di teanganana teh sesuap nasi. Nu di teanganana teh hanya seteguk air, nu di teanganana teh jang pakaian, nu di teanganana teh jang imah, nu di teanganana teh jang kendaraan, teanganana teh jang wanita, jang hiburan. Seluruh manusia di Mekah saat eta neanganana pitayeun kabeh. Dunia. Tapi jol Kanjeng Nabi Masya Allah mu'ridun 'anid dunyawiyah wa muqbilun lil ukhrawiyah wa mustagilun lil ibadati rabbaniyah. Kanjeng Nabi saat batur neangan dunia resep dunia Kanjeng Nabi kekepret tina dunia teu resepeun ke sama sakali nilai dunia teh Kanjeng Nabi leuwih hina tibatan bangke
dibandingkan jeung tai kotok masih mulang tai kotok nisbat ti Kangjeng Nabi teu hayageun Kangjeng Nabi kana dunia sirina ketika Kangjeng Nabi dibere ku sahabat teu pernah datang ka imah di jalan geus dibagikeun akur henteu jeung urang tuh kan ulang ngajawab sia aya ku ari jelema ge ieu Kangjeng Nabi hiji nomor kedua saat batur resep karena dunia neangan dunia nu diobrolkan dunia nu digundam-gundam dunia Kangjeng Nabi kekepret tina dunia saat batur teu nyahueun ka akhirat sangkilang nu nyahueun ge geus bopohokeun ka akhirat Kangjeng Nabi menghadap ke akhirat saat batur teu puguh gawe teu puguh kegiatan sakadar ngangon onta ngangon sapi ngangon embe sakadar ruang riung obrol judi mabok sakadar ruang riung manehana teh neangan tempat hiburan zina dan lain sebagainya nah Kangjeng Nabi mambuk bilun lil ukhrawiyah menghadap ke Allah ke akhirat mustagilun ibadah Kangjeng hiji teu kabitaeun dunia kekepret ngabalieur tina dunia nomor kedua hate nyongsrong ke akhirat nomor ketilu ibadah ka Gusti Allah eta teh kapan berbeda jeung halayak rame di Mekah saat urang Mekah duniawi resep kana dunia saat urang Mekah teh oh ka akhirat saat urang Mekah teh teu nyahoeun ka pangeran cara ibadahna ka patung Kangjeng Nabi ka Allah kan sangat berbeda sekian juta manusia anu kos kitu col Kangjeng Nabi nu berbeda dianggap edan Muhammad manya hirup di dunia tersepen dunia ku ari galoba nu ngomong gitu orang hirup di dunia mah tetep bae kudu neangan dunia je kan atuh kumaha dahar kumaha pamajikan kumaha anak berarti orang kayakinanna kana dunia jauh ka makajada wali deureuss nu lain kiai mah kiai ge ngomong gitu atuh tetep bae urang mah atuh pun kos kieu eta kiai neraka kos kitu eta mantap engke engke-engkean lantaran cinta dunia engke akibatna di mana bae celah dunia asup ka dinya kuari dagang beres keneh kuari ceramah henteu deureus sih sebenarnya mah henteu eta mah henteu deureus henteu wajar maning dagang jeung ceramah neangan dunia mah muliaan keneh tukang areng bari hideung-hideung ge dibandingkeun tukang ceramah neangan dunia beneran ieu mah lain lalaga beneran moal nyilek ka dia aku lagi moal ih atuh ayat kula saged pake neangan dunia maningan jualan areng hideung-hideung ge cemong-cemong ge maningan ngojek je cenah ngojek mah sok aya jahe haju susuna diendut-endut gitu eta mah fadl Allah adalah urang ngojek gaju aya rang da susuna gede endut-endutan ka urang bacakeun ayat hadza min fadli rabbi dia tuh hayang henteu pan urang mah ngojek sepeda ngojek nya dibayar nya susuna endut-endutan atuh geus nu bener cenah kiai henteu sia mah pacar bener bae deui Kangjeng Nabi tadi dianggap edan hiji ketika Kangjeng Nabi turun ayat berubah wajahna ngomong ngaco ngomong kalamullah Muhammad edan nomor kedua ketika manusia-manusia halayak ramai di Mekah teh cinta dunia nu dikejar dunia berang jeung penting teh diobrolkeun teh dunia Kangjeng Nabi muridun anid dunia saat batur can nyahoeun ka akhirat Kangjeng Nabi mah menghadap ke akhirat saat batur saralah ibadah nyembah teh ka patung Lata Uzza Manat tak Kangjeng Nabi ke Allah diedankeun ku urang Mekah teu da Kangjeng Nabi teh ketika diturunan ayat dibejakeun ka kaum-kaum Mekah khususna urang Mekah ngabohongkeun nu mantak ayatna walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun mentakadirna urang Mekah teh awalam yatafakkaru apakah teu malikir sih urang-urang Mekah kufar Mekah teh sarua jeung mikir atuh
engke lamun mikir faya'lamu nyaho nyana nyaho naon ieu ma bisohibihim min jinnah nyaho nyana bahwa teu aya bisohibihim tetep kasohib ahli Mekah kufar Mekah yana Kangjeng Nabi min jinnatin edang lamun nyana mikiran jernih nyana bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah nyahon bahwa Kangjeng Nabi teu edan saeutik-eutik acan tina berbagai warna edan teu katerapan ku edan saeutik-eutik acan ieu masalah setik Muhammad edan salah setik Muhammad edan kadeuleu beda beungeut tak Muhammad edan kadeuleu ngomong Al-Qur'an Muhammad edan kadeuleu Kangjeng Nabi teh keur sujud ka Allah Muhammad edan di edan-edan lamun nyana berpikir bakal nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan jadi edan-edan Kangjeng Nabi teh urang mah kuari kakarak ge nyieun pondok di lembur magahan ngaji kakarak ge ditolol-tolol atuh ulah maka marah tolol tau kiai ngajina jadi takun haram segala iya itu ayo bae Kangjeng Nabi mah di edan-edan engke ge urang ge kaos kitu teh kiai edan teh kaos kitu mah tuh aja emang aing mah edan ieu gitu bae geus ayo bisa ditampilin kakarak diomong orang geus rugrug mental urang berarti lain mental pejuang mental urang teh kos mental pamalingan kumaha maling seret bae maling sendal tendeun di ditu balik deui ka dinya maling emang keur mana bu sendal leungit sakit oh emang di mana neundeuna di dieu ye sakian masyaallah sendal naon mang pugu nyana nu maling nu tolong teh naon kana nu maling nanya deh sendal naon mang di dieu di teu di dieu sendal kulitnya kula ge asa neuleuh sareretan sakian teh waktu kula deuk ka dieu di dieu eueuh ji sanu maling tuh goblok amat nyana ngomong gitu goblok amat teh jelema udaek-daek amat maling masya Allah zaman akhir meureunnya eta pamalingan mental lah hebatnya sementalna nah kiai ge kudu boga mental kos kitu lamun ditolol-tolol sia tuh kajet digoblok-goblok sia tuh kajet ya teman kiai bodoh jasa pugu eta camat datang kadinya mere duit teu ditariwa tolol sama kiai ieu tuh kaji eta bupati datang kadinya deuk nyumbang endan teu ditariwa sama kiai bodona ge bodona deui teh mah ieu tuh kaji leg-leg ku sia pinter ieu tuh kaji sama kiai edan meurnya ieu tuh kaji engke ge pamajikanna ge ngomong ka urang duit lain cokot 300.000 mun dipake motor 300 juta lo moal entu kunaon tadi lah segala tasawupan naon di dieu mah edan meureunana pamajikanna ka kiai kasalagina disebut edan ji ulah marah Kangjeng Nabi ge disebut edan lamun ditafakuran nu sabenerna awalam yatafakkaru inkarieu apakah memang henteu talapakur kufar Mekah teh teu mikir teh maksudna naon mikir teh tolabul makna bil qalbi neangan harti di jero hate ngaranna eta fikir nu mantep cek ahli mantek mah pikir teh ya urang lamun ngaji sulam alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ijal fikri li arbabil hijah fikri teh harakatun nafsi fil makulat hartina ngarobahkeun ati dina perkara nu sok dipikir anu diangan-angan eta ngaranna pikir kieu ke aya teh sih nyieun gelas kumaha mikir teh ngaranna tina naon ieu naon garang-garana asalna bahanna kumaha nyieun eta pikir ngaranna makulat ai papais mah teu bisa dipikir aya kuah papais hei pikiran coba ku sia jerona naon tentang katol atau jelema mikiran jerona naon atau moal kapikir sebab teh lain makulat tah mah susah barang kadeuleu barang karasa lamun aja lemah nu nanyakeun ka urang coba ku sia pikiran ayo kumaha eta jerona cak sia cau apa unti ayo apa nanas ayo coba maning ulah di pikiran edan bisa sia maningan cokot bae tah papaisa buka leg-leg ku sia tah
karena mah susat makulat barang nu di dahar baso itu bisa dipikir ku orang pikiran coba kusia lamun nyieun baso na bisa dipikir baso teh dijieunna tina naon kumaha nyieunna kok bisa jadi gede sagede Malpinas malah kuari mah aya baso edan sagala baso edan baso setan sakedeung deui bakal aya baso jurig newo-newo nyieun baso teu kira-kira baheula mah sakadar ge baso Malpinas beres geus geus sakitu tah geus deres ta Malpinas mah geus sakitu doang meureunan tah mah genderung ka ditu keur gondrong ka ditu cenderung ka Malpinas geus beres nah kabelah dieuna deui baso edan di Garut baso edan Tasikmalaya baso edan cik urang ieu teh maksudna baso edan teh nu ngadaharna apa nu nyieunna sih edan ieu kita ke harga yang maya geus dah geus bol baso edan artina meureunanan kaedan-edanan maksudna mah mun ngadahar baso eta kaedan-edanan geus meunang sataun deui liwat deui ka Garut baso setan jeuh ngagedean budak kamari mah kakara kaedan gua ge setan ieu teh ku bae teu sadaek-daek bae teu sadaek-daek bae baheula mah emak teh ngomong sia engke lamun di sawah geus lain tangkal pare tapi tangkal listrik eta geus tareh kiamat jelema jualanna jualan imah eta geus tareh kiamat lamun tahu geus buleud kuari tahu bulat digoreng dadakan mana asar tinggal santri bae culat cileuk bae ka dieu santri bapan tolol di dalam mana sih itu tahu bulat tugu keur walad bolim beres jasa nah iya akhir zaman ini saraya kami akhir zaman awewe bukna pendek lalaki bukna panjang geus heula dah geus mun awewe make calana baheula geus kada itu bae kan urang kan ngadenge teh mah urang bener teh can nyaho kitab teh tapi urang geus dibejaan teh ku mama urang mage manu bener lain mah sia lamun awewe geus make calana nah lamun awewe geus rurundayan nah akhir zaman sia tah lamun geus awewe campur jeung lalaki nah eta kan urang ngajelengeng kene eta diceli bari ngomong mate urang ngadarengkeun masyaallah karim eta ciri-ciri kiamat nah lamun urang mikir awas harakatun nafsi fil makulat lain urusan makulat ain lain makulat barang dar lain mahsusat tapi makulat perkara nu kudu dipikir eta robahkeun ati mantak cik ahli tafsir talabul makna bil qalbi eta ngaranna pikir tafakur maka ngadeketkeun diri urang ka Allah lamun urang tafakur jelema moal aya diangkat jadi wali lamun teu tafakur malah ya kuabeh hasil tafakur dimimitian heula ku riyadhah ngajar nafsu mujahadah merangan nafsu kadituna muhasabah zikir terus tafakur atuh kabegengan tafakur teh ya lamun urang mah umum sebab teu asup thariqah aya di thariqah mah nu ditafakuran teh genep rupa hiji nu ditafakuran teh indahna alam indahna nomor kadua makhluk dan lain-lain sebagainya genep jadi kita orang ditapakur belah mana naon ditapakuran aya lebah engke urang aya perasaan batin tah ku tapakur makin wauh ka Allah makin wauh ka Allah makin wauh man arafa nafsah arafa robah tapakuran aya nu mawa masalah eta geus maot jelemana kiai kula mah teu kaharti cenah naon man arafa nafsah arafa robah jelema nu nyaho ka awak urang berarti nyaho ka pangeran cenah urang nyaho ka urang berarti urang nyaho ka pangeran berarti pangeran urangnya wah ieu budak kudu diservis ieu budak diservis usia udah sok maca-maca kos kitu ngaji bae lah ngaji maca kultit bukunya ngaji bae ngaji ulah sok macaan kitu engke sia sasar kajian ku kumaha ge mawat kan bari geus jelemana pernah aya nu nanya kos kitu ngaji bae gege ka harti gege ka harti pugu ngaji sifat 20 ge henteu baheula makan ngaji sifat 20 babul minan awewe teh tah eta kan ngeunaheun baheula mah
terus kabelah dia atuh urang mah ngaji eta tijan dan lain sebagainya kabelah itu karak nek ngaji jero. Nah iya tafakur gerage bakal muter dina qalbu tolabul makna nu asli bil qalbi bakal nyaho asli na pangeran. Awalam yatafakkaru ana tahta tafakur teu mikir eta kupar-kupar Mekah sarua jeung mikir atuh nu bener ge lamun mikir bakal nyaho geus nyaho ya lamun nyaho ma bisohibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teh edan lamun di deuleu zahirna doang moal kaharti Kangjeng Nabi teh pasti gak edan-edan tapi lamun ditapakuran bakal kaharti teu edan orang Kangjeng Nabi teh asli kuari Amerika kadenge gagah jasa Amerika teh ieu teh polisi dunia Amerika teh geus bener-bener jenderal dunia tapi teh nyahoan ka pangeran bodoh cak agama mah bodoh teh cak agama mata lamun di Jakarta kuari Ahok menang ieu termasuk orang Indonesia berodo kabeh terutama warga Jakarta masa dipimpin kudu teh nyahoan ka pangeran tapi kuari serba salah mana serba salah dah geus diplot ku nagara cekali politik bang geus moal bakal eleh lamun lain aya kuda lumping asup mah ye atuh geus dari partai nage PDI kadinya Golkar kadinya Nasdem kadinya kabeh eta teh geus berarti geus diplot dat siapapun yang akan naik menjadi lawan tidak akan menang lamun ain aya kuda lumping makan beda nya ngadaran kaca geus berarti nya mah lamun gelut ge jeung Ahok lain gelut tinju ceulina digegel beres karak eleh Ahok ikan berarti blon kuari kiai anu asup ka Golkarna ngadukung Ahok gera modar sia kiai menang bagian sia persentase je 99,9% menang sia kiai ngadukung PDI kiai bae mah ieu mah dunia kiai bae ai sia onang geus tanggung ka neraka ieu mah kiai bae mah je dikait-kaitkeun politik mah kitu mantang aing mah tabu tayang mung bare duit henteu kiai asup ke PDI kuari ngadukungna kafir sekali kamari mah muslim pasek-pasek ge aya imanan kamari mah iguari ngadukung nah sadar henteu si teh kiai baheulanan nu aya di Golkar sadar henteu kiai nu aya di Nasdem sadar henteu kiai nu di PDI itu sadar atuh dukungan partai aing aya di dinya kuduna nyana menyatakan demi Allah saya keluar dari Golkar karena Golkar sudah menyalahi aturan beliau mah jelema partai mendukung orang kafir keluar saya dari partai lillahi ta'ala Allahu Akbar kuduna kitu atuh ai kiai anu asorga mah ieu mah henteu tak sadar ieu mah ngomong pada urang mah atuh geus sia di ditu pada urangna deui ke di ditu pada urangna deui sudah teh nu ngadeng eta mah kos nu nyandung gandeng geng ngomong di ditu ulah gandeng pugu batur geus jaraun sadesa nyana nyandung geus jahon kabeh pajar teu nyahoan ulah gandeng anu didengekeun ulah nu ngadenge ulah gandeng teh naon aing geus nyandung oh pugu ti kamari nya geus nyaho nu nyandung mah kitu tah ulah gandeng bisi gadengen kudu kolot pugu nu kolot geus nyahoan nu kolot geus mau bensin geus kieu bae iraha ka haji balik iraha ka haji bensin ye dikahulukeun ye dikahulukeun eta nu kolot dolol kaasupan kuntilanak meureun nah ieu urang lamun nyaritakeun deuk salamet ka akhirat ikan ngaji ngaranna deuk salamet ka akhirat sing hade lamun memang Golkar mendukung kafir tarik mundur aing mesti kababawa ya Allah lamun manusia nyaksian alhamdulillah andai kata teu nyaksian Gusti mau ninga
abdi keluar ti Golkar karena Golkar mendukung kafir terido tersuka abdi kudu ngadukung di partai eta abdi di partai eta partai gak dukung ka kafir abdi keluar lillahi ta'ala Gusti kecuali dibere gede lain cak Gusti tolol siapa tolol itu si kiai kos gitu bae tah kiai salamatkeun diri urang caca diri urang ji sugan aing ngabangun teh beneran datang deui kan juri ka dinya ieu kan urusanna lain agama ieu mah urusanna negara mah negara nu penting bisa kawe adil eta urang pilih Ahok kan kadeuleu adilna nyana boro-boro adil jang negara pugu jang dirina ge teu nyahoeun ka pangeran goblok jelema pang bodoh-bodohna jelema nu teu nyahoeun ka pangeran di mana dalilna awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah apakah teu malikir eta urang Mekah teh kafir-kafir Mekah mikir atuh lamun nyana mikir bakal nyaho hasil pikiran bakal timbul ilmu ma'rifatullah nyaho ma bisahibihim min jinnah nyahoeun bahwa Kangjeng Nabi teh teu edan je eta Ahok teh teu nyahoeun Kangjeng Nabi teh ya Kangjeng Nabi Rasul teh nyahoeun lantaran teu mikir tak kafir khusus teh nyana lantaran nyana anu keur deuk naik ye harita nu teh nyahoeun bahwa pangeran Kangjeng Nabi teh Rasul lamun nyana mikir bakal nyaho itu mau urusan akidah lain lagi justru urusan akidah anu bakal nerus ka akhirat engke ge katerusanana bakal dicaritakeun katerusanana ieu bakal karak awalamnya tafakaru jelema teu mikir kos kitu jeh Yahudi kuari aya Yahudi geledegan asli orang Israel kemudian pindahnya ke Amerika kuari nya asup Islam geger di Israel tokoh Yahudi asup Islam ditaranya ya kunaon ieu nu matak asup Islam hasil pikiran saya cekan setelah saya memikir yang jernih saya baca kitab Taurat saya baca kitab Injil dan saya baca kitab Al-Quran dan saya berpikir sejernih-jernihnya ternyata Muhammad itu Rasul betulan asup Islam kuari geger di Israel Masya Allah lamun berpikir atau kos gitu mual Lady Day asup Islam mual Kate Stephen asup Islam mual penyanyi nusok dijinggerakan teh sakara ngaranna atuh sia kau nyaho bae heran aing mah asup Islam eta teh hasil berpikir Muhammad Ali asup Islam anu tinjuanana hebat sakara ngaranna tuh sia nyaho bae heran aing mah masuk Islam dan sederetan orang-orang ternama masuk Islam tanyakeun ieu mah tanyakeun kunaon nu mantak asup Islam berpikirnya ketika berpikir jernih fayalam bakal nyaho kumaha ma bisahibihim min jinnah bahwa Kangjeng Nabi teu edan lamun kuari kafir anu teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nganggap Kangjeng Nabi teu edan berarti kan kuari kafir teh nganggap nu mantak ngahinakeun ge di Denmark Kangjeng Nabi dihina di Belanda Kangjeng Nabi dihina di Jerman Kangjeng Nabi dihina wajar dihina ge sebab nyana nganggap edan ka Kangjeng Nabi urang anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad merontak naik gairah urang mun adu hareupan jeung aing lamun teu aing nu eleh sia nu eleh ngan nu jelas aing nu eleh pasti sebab sia mah gede aing leutik teu kitu tapi ku kayakinan teu kitu aya istilah urang parahyangan jeuy atuh sanajan ku kumaha ge sireum ge ari di tincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa ulah kieu sireum ditincak paeh ulah kitu tah pribahasa sia masuk barodo jasa buku tah pribahasa sireum ge atuh ditincak-tincak teuing mah ngegel eta pribahasa eta mah ulah kieu sireum ditincak atuh modar lain kitu hese aing ngobrol jeung nu bodoh teh hese
tuh urang ge sanajan kumaha ge lamun aya nu ngahina ka Kangjeng Nabi mulai beungeut asana ceuli teh aju panas bae boro-boro ngahina Kangjeng Nabi nu sabenerna boro-boro matak lamun aya Habib turunan Kangjeng Nabi teh akur jeung Kangjeng Nabi rada marah kula mah kula kurang bana greget aing cinta jasa ka Kangjeng Nabi aing lain Habib aing mah tapi incu Kangjeng Nabi na henteu kos Kangjeng Nabi mabok teh zinah teh panas ceuli panas eta mah kan naluri dengan sendirina nu nitahan urang panas jeung greget cak nyana teh saya ini keturunan Rasul enggak boleh kamu begitu kan dari Kangjeng Rasul tapi orang tuh bisa ngajawab lain eta nu dimasalahkeun ku aing masalahna aing teh ya ieu Kangjeng Nabi aing dihina ku incuna panas ceuli panas dengan sendirina panas mantap kadang-kadang anu marah ka kula Habib marahan aing ku sia asal ku aki sia aing teu dimarahan titik aing mah beres sebab aing nyaho ya nu di luar teh nyahoeun hayo sia tah rugina kos kitu dang dah atawa di jero ngan nundutan teh nyaho bangun leuwih parah tah nu di jero nundutan leuwih parah nah urang ulah-ulah ka Kangjeng Rasul anu ku urang disoal maca sholawat terus bae mani daek urang peuting mentang mata maca sholawat ku iman jeung ku cinta guru urang bae nu ku urang diidolakeun dihina aju bae tarolah ka guru mah heulanan luhur ting bebene ye kaboga urang aju aya nu ngahina aju kieu bae sial mah goblok budak geus diasah bae ku urang sia dek naon sia nyaho asal aya nu dipake ka cinta dihina urang marah mantap ketika orang Denmark ngahina Kangjeng Nabi Masya Allah ceuli asana paranas haji pengen digarita nu panas bener kadeuleu ku kula mudah teu bohong kula mah bener jo barang kadenge Denmark ngahina ka Kangjeng Nabi teh kula kan panas ceuli nya nama panas sungut liwat beak nyana kasurupan aing panas jasa cek cenah ieu panas sih haju ka beuteung ngaji lama di imah boga kongkos naik angkot boga motor ngabengsinan teu boga cicing di jalan aya anu teu boncengan stop aya deui mobil truk kosong naik babari datang ka dieu di mana bae cicing dek di majelis dek di luar dek tukang uduk gampang make anu hese orang belajar make ku ari lah cenah kiai mau ngomong kos kitu aing minggu hareup moal ngaji balik sia sanu nitahan ngaji ka dieu teh kudu ngaji ka dieu beres golkar ka ditu hayang jebeg beuteung sia los jeung PDI ngaji ka ditu jeung Perindo tan ngeunaheun mah ngaji sia ka ditu jeung Perindo hayang ngusrup ya di akhirat parang sana teh urang batak gaji ge lain dek dicarekan dek dibebener pan cenah kos nyarekan bae hese sia dicarekanna dek bener-bener ya otomatis saking ge teu dipantog-pantogeun ku aing ya Allah aduh sakira aing kakarak ngaji ka dieu geus aing ngomong ngaji mantong sia ka ditu aya nu kakarak ngaji teh muringkak bulunya na sia teh daek diajak ku babaturan ulah bejaan di lembur sia ulah ngaji ka Cilomak geus ngaji di salem di lembur urang mah aya kiai anu subuhna qadaan teh eta bae tuturkeun ku sia itu ajar bener itu dek kita doang jeung sieunan HP kayak gitu menyana rada ente mendek titah bener lain dek dicarekan ditampilin ku aing teh ieu urang teh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangjeng diutus ke alam dunia
kita tabligh balighu anni sampaikeun ku anjeun ca Kangjeng Nabi ti kaula walau murrah sanajan pait kos jadam sampaikeun eta meunang dipake deuk nderai geus disampaikeun mah henteu panasaran jeung teu kadoraka cara kiai cek kiai awas ya lamun aya orkes di sisi masya haram sia di bawah cek kiai itu hebat tak kiai kiai ditanya kiai geus ondangan can ayo urang ondangan ke penting lah kan penting sekalian lebih dua jaga sial tak kiainya goblok eta kiai tolong di Lampung eta Allah ai KTP-na urang celedug goblok eta kan kiai tolol eta terus kitu tah memanfaatkan yang ada segala diaturlah syariat eta fikih mah diatur dibagi opat hiji bab ubudiyah cai wudu salat puasa zakat haji dua bab muamalah jual beli gade menggade pinjam meminjam termasuk kurang digawe jadi karyawan jadi bosna digawe di negara urusan pertanian ya musakot dan lain sebagainya muamalah urusan katiluna munakahat silih nikah ya lalaki nikah jeung awe nu mana nu sah ditikah nu mana nu teu sah ditikah datang ka mana perjalanan rumah tanggana aya gangguan cerai-ceraina aya kinaya aya sore jeung sajabana kewajiban di jero pertikahan yakni rumah tangga memberikan nafkah dan lain sebagainya munakah terakhir urusan jinayat urusan pembunuhan penganiayaan urusan had urusan maling mabok jeung sajabana jinayat ngaranna sakitu tah pikih teh ngan sakitu jika seetik keneke saetik lampahan ku sia geus datang ka sabaraha umur ku ari geus anggeus ya ngaji pikih datang ka geus aki-aki ku ari teh geus huis geus lain di hulu cenah geus ngaji pikih itu ya Allah ya gitu kan nah eta pikih diatur ku para fuqaha geus urang lamun bisa langsung nyokot ti Al-Qur'an silakan wates wangeunna mampu urang nyokot ti hadis Kangjeng Nabi cara anti madhab teu mampu urang atuh wayahna tawadu di hareupeun para mujtahid teh aya nu mudawan aya nu goer mudawan opat mujtahid mutlak teh Syafi'i atau Maliki Hanafi Syafi'i Hambali lulumpatan ka mana urang teu ngamadhab bakal kakurung kudu opat eta lumpat ka mana urang embung make madhab urang aing mah lamun lalaki jeung awewe antal batal Syafi'i aing mah moal pokona mah moal ngamadzhab ka Syafi'i pokona lalaki antal jeung awewe teu batal Maliki Hanafi ayo deuk lumpat ka mana
ndek lubat ka mana geus kakurung kabeh cina aing mah pokona mah hitut mah moal batal kana neraka sia hitut teu batal goblok beureunan ya kecuali cina kapacirit saya tik tolol tambah kabeh batal belon neuk pake nu mana sia tuh aya aturan-aturan geus teu bisa keluar ndek tawadu dek henteu kana mazhab make atawa henteu kakurung ku pateangan coba ge hayu kula bae leuleutikeun geus naliti coba aya eueuh sinu kaluar ti mazhab ditaliti ku kula Muhammadiyah Persib atuh ajat sudrajat sobur geus eueuh gua ditelan bencana iya dan teliti eueuh jang lumpat ti mazhab adapun teu tawadu teu make mazhab lain urusan teh mangga bae ngan naon hesena urang bertawadu dihareupeun jelema-jelema anu mampu ngabongkar Al-Qur'an ngabongkar hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang deuk kumaha ngabongkarna Qur'an ge teu wauh teu nyaho boro-boro talar macana ge igeug-igeugan macana hadis Kangjeng Nabi deuk dibongkar ku pantar urang bisa sebab dosa kabongkar hadis mah tilok kadahar jengkol tilok kadahar pedah tilok kadahar ceker kotor ai mentokna cenah tangkorak sia meureun sia mah yang mentok bementok ieu kan berarti ahli husn jadi jahdul husn kerahkeun seluruh tenaga untuk menghasilkan masalah-masalah urang tinggal am tak jadi kuari mah urang nurut tinggal kumaha ceuk para mujtahid bladela kumaha cak guru nage cak guru nage cak guru deui bersilsilah kadituna tak cak para ashab kabrita cak para mujtahid cek para sahabat cek para cek ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dina tah ieu teh urang ngaji kadangena mah urang ngadengikeun urayan-urayan padahal ieu teh ngadengikeun seorang mujtahid qabla dituna ti Kangjeng Nabi ti Al-Qur'an Quran membogana Allah jadi orang itu sebenarnya keur ngadengikeun Allah boh sojana tuh seram amat kadengina maksudna aing mah ngomong kitu ge sia berarti kan keur di hareupan Allah ulah nundutan tolol sakit jeung Allah sia nundutan kamu munjeng kipu doli kerek siapa tuh kan lah guys eta pembuka hati supaya oh iya benar tah ieu rek dicaritakeun urang nyaritakeun hewan-hewan heula aya hewan laut hewan cai aya hewan darat teuyaheun ka cai aya hewan di darat hirup di laut hirup tuh ieu kurang mantep biasa ieu mah teu meunang aya pre ngaji ieu mah lamun pre disetrap wae sebab ieu mah padahareun sapopoe gas pokokna mah engke diunggal jalan kudu dicatet teu meunang pre ieu mah ngaji ieu mah teu meunang sebab ieu mah jang sapopoe urang nah sia awas ancam ku aing kuari urang nyaritakeun hayawan laut yakni hayawan
laut hayawan laut anu mala ya'ishu illa fil ma'i. Aya hewan ngaranna hewan cai, eta hewan cai mah tarifna mala ya'ishu illa fil ma'i, suatu hewan nu bisa hirup kecuali di cai. Wa aishuhu kharijahu ka'aisyil madbuh, lamun diangkat ke darat hirup di luar cai percis kekerepengan kos hewan dipencit teu kuat eta ngaranna hewan laut semata-mata hirupna di cai. Maha kawasa Allah, maha kersa Allah, maha agung Allah. Aya hewan cicingna kudu dicai teu bisa di darat. Allah karim, masya Allah. Irek dijelaskan ku musannif secara rinci, bahkan saur Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kazamanan urang hirup bareng jeung Kangjeng lalakona jauh di Indonesia ke Madinah. Dek hayang zarah ge ka ditu urang kudu boga ongkos puluhan juta. Eta ge lamun teu lockdown. Mun lockdown mah teu bisa, urang boga duit ongkos tapi lockdown teu bisa. Kajen teuing kuku bahage dipaksakeun urang ka ditu teu bisa ziarah. Mahal berarti ke Madinah. Tapi aya nu teu beka Madinah ugal poe kapanggih jeung Kangjeng. Aya nu kapanggih teh ngimpi ambalaya, aya nu yakzatan langsung. Atuh kitulah Allah nyiptakeun kebersihan-kebersihan ruhani. Asal dibaca bersolawat langsung ketempo Kangjeng. Ente ge pan teu maca solawat deh sok kapanggih bae jeung si Muhammad teh. Atuh jata tanggapan ta mah. Atuh kapanggih we pala nginjem duit unggal poe. Si Muhammad eta mah. Ya Allah ya Rabb. Teh kuasa Kangjeng ya. Ya Allah ya Rabb, teu pernah amprok sareng Kangjeng, boro-boro perang jeung Kangjeng, ngimpi ge asana encan rindu ka Kangjeng teh. Sholawat mah dibaca bae tapi can aya bae kelemeng-kelemeng ngimpi. Oh, mau langsung mah jenteing lah. Nu penting mah rasa cinta urang ulah pudar melalui muludan, melalui rajaban, melalui haul. Eta intina mah cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu urang diuk di dieu cinta ka Kangjeng. Mentak berani teu ngadahar uduk heula. Ja goreng sanggeus pandi imah. Tuh kan. Saur Kangjeng innallaha khalaqa fil ardi alfa ummati Sittumi'atin fil bahri wa arba'ummi'atin fil barri. Ya Allah, sanyanya Gusti Allah ngadamal di muka bumi ieu alfa ummatin 1000 jenis umat. Sittumi'atin fil bahri 600 di laut, wa arba'ummi'atin fil barri 400 di daratan. Sakali deui 1000 jenis nu 600 di laut, 400 di darat. Berarti lobaan mana? Lobaan di laut. Masya Allah. Lobaan di laut. Tafawutna 100.
600 di laut, 400 di darat. Ya Allah ya Rabb, lobaan di laut, anu kakarayapan di laut jeung di darat lobaan kene di laut. Hehehe, atuh di laut mah urang wari bae urang di darat maka hitung ku otak urang. Ya deuleu bae ka ditu ka bada ka taman safari. Ya kan? Di deuleu ku urang. Set. Paling geus sabaraha ku urang catetan tuh di taman safari teh atau ka Ragunan. Percis kos ente loba di ditu. Ragunan atau di Cisoka di itu Solear. Ya hampir kos karari ya kan. Beda buntutan we. Hai di laut lo, Masya Allah, Malaya. Tak 600 laut, 400 di darat, lobaan keneh di laut, Masya Allah. Dek dijatakeun lumana nu halal lumana nu haram teh salila urang hirup di alam dunia teh beteng teh ulah kaasupan ku barang haram ai geus jahoma urang teh kuari bisa pulah pilih ai kamari mancan ngaji teh sagala rupa kurang di dahar. Nu penting mengenah cak sungut urang cak betah urang bae teu nyaho haram jeung halal tapi barang geus ngaji mah alhamdulillah gorengan nu kamari di dahar teh ternyata barang ngaji mah nyaho halal alhamdulillah gorenganan ieu mah haram jauhan eta kakarak nyaritakeun halal haram. Kabelah dituna nu halal dia ulah loba teu. Ulah kena halal. Oh. Skiwe. Sate ayam 100. Sate kambing 100. Sate sapi 100. Sate munding 100. Sate kuda 100. Lu kumaha ngadahar teh si budak. Incu liwat awas. Ini punya kakek. Sudah kayak bingung. Kakek kita orang apa bukan ya? Tahu betul. Si hade mal kebal orang di dunia. Sakumaha tadi tah teu muriang deui maot. Kamari di Cisoka kiai teh teu muriang deui maot. Uluy, loba pisan teu muriang deui maot. Ya Allah. Ya sih ada betul bensina sih ada. Lamun bensina barang-barang 2 tak merpet. Itu bisa pakai jemping kurang. Itu bisa tuh merpet atuh. Aduh, aju nu di luar kayak ambuan lain di motor saja 2 tak bau hanyir. Kita motor kok aja lemah. Tuh ya, si ade. Awas. Kanjeng Nabi ayulah min nabata min haramin fannaru aula bihi ayulah min daging anu mana bae nabata nu timbul cukul ngagedean min haramin tina barang haram leletik di paraban hasil korupsi kegedean gede barang haram malulu atau orang kerletik maaman kuari jadi pejabat mak mumpung jadi pejabat. Ayo guys pokoknya mah sisi tigir sekat habis dar atau mangga atau hasil judi main bola taruhan meureuneuh liwat kalau kita we taruhan goblok reuneuk liwat bae beberapa taruhan
judi karena atau anu jelas-jelas haram makanan-makanan nu bakal diceritakan nu diharamkeun di dahar pokoknya awak gede nak hasil tidak barang haram cek Kangjeng Nabi daging mana bae anu timbul ngagedean tina haram fannaru aula bihi neraka leuwih utama ka manehana geus pokona bakal dibeuleum kuari ngeuneunahan korupsi haram teh lain hakna pannaru aula belum urang jadi karyawan korupsi pannaru aula urang jadi petani teu beres tanina aya barang haraman kuduna zakat dikaluarkeun iman teu hak fakir miskin pannaru aula dah ambalaya rinci kurang rinci makanan nu haram di dahar kurang fannaru aula leuwih utama neraka leuwih utama urang jaga salila hirup si hade urang malila hirup di dunia kitu mah urang geus dijagaan tina makanan haram minuman haram hampang ke urang berhadapan jeung Sang Maha Khalik ngeunaheun urang berhadapan jeung Sang Maha Khalik nu lamun salamet tina hisaban Sang Maha Khalik urang bakal disadiakeun surga